Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Satu acana kang tile neraskeun hanca carita anu katunda. Tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan pangpangna ka mitra-mitra kaum dangu anu biasa berkomentar. Alhamdulillah komentarna katampi kalayan kabingahannya. Samalah kusim kuring diperhatoskeun teh seueurna teh emak-emak geuning anu berkomentar teh kacida bingahna sim kuring mah. The power of emak-emak cenah kitu cek barudak mah nya. Hatur nuhun ambu, mak, teteh hatur nuhun nya. Kitu oge ka abah, akang hatur nuhun nu paratos komentar. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting nyatana ka Sigodeg Katut Darja anu mana harita nuju dirariung ku para inohong lembur Cibodas. Eta hanca teh nya. Sumangga mitra urang pusurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Yang mamacing sok jawab anu bener tong kalangah ulang bae. Naha ujang teh boga dosa ka eta jurig teh atawa kumaha. Jeung deui apan lain ngan ukur sakali jurig hulu teh ngudag-ngudag. Apan ti heula oge tengah peuting nepi ka ngalaman ti kejebur ka balong kuring. Cing atuh sok geura jawab cing jujur ngarah sararea bisa milu mikiran sarta lamun kaduga bisa mantuan pikeun ngarengsekeun eta pasoalan. Lantaran moal samata-mata si jurig hulu ngarah-ngarah ka ujang, lamun daya sababna. Ceuk Pak Ici nanya deui setengah nyedekeun lantaran hayang nyaho kana kajadian anu sabenerna. Dina hatena boga kayakinan moal samata-mata si jurig hulu ngudag-ngudag ka maranehna lamun eueuh anu jadi cukang lantarana. Pak Ici, ya pamianu salaresna mah abdi oge bingung ditaros kitu teh. Margi abdi oge teu terang kana sababna. Naha si jurig teh make sok ngudag-ngudag ka abdi tiluan. Dararasaan mah nya teu boga dosa. Si Godeg ngawalon kana caritaan Pak Ici tapi ngan ukur cukup sakitu jawabana.
Da puguh teu bisa ngabejakeun anu sabenerna. Jadi teu nyahonya jang mamat oge kana sababna mah. Tapi nyatana naon ari kitu mah. Tapi cek pangrasa kuring jawaban jang mamat teh lain jawaban anu jujur. Lantaran cek pangrasa kuring tangtu aya pasoalan anu disumputkeun. Tapi keun bae ari embung ngabejakeun mah teu kudu jadi masalah eta mah. Asal moal matak ngarugikeun ka kuring jeung ka balarea. Tapi lamun aya nanaon anu tumiba ka diri ujang, tangtu moal bisa nulungan. Lantaran jang mamat mung terus terang cak kitu. Pak RT kumaha geus kieu? Naon anu kurang rek dijalankeun? Sok mengpeng isu kana yeuh. Ceuk Pak Ici ngareret ka Pak RT sedengkeun si Godeg terus ngeluk tungkul. Nya ari nurutkeun ceuk pamikir kuring mah menying oge heulakeun urang ngurus layon jang Udin. Lantaran kudu buru-buru di Pulasara. Hayu ayeuna urang babarengan digawe sawareh indit ka astana. Sawareh deui nguruskeun layon jimahna. Tah lamun Pak Ici sok kaditu jajapkeun jang Darja sarta pasrahkeun ka kulawargana. Sabab kudu gancang kanyahoan nya maksud teh ngarah gancang di ubaran. Ya heuh gatukeun jang Darja mah urang jajapkeun ka imahna. Sarta urang pasrahkeun ka kulawargana. Da bener hariwang lamun teu buru-buru di ubaran mah bisi heungke kunanaon. Lamun kitu geus dangtu urang bakal disalahkeun. Sok hayu barudak karotong euy. Ceuk Pak Ici bari ngareret ka sababaraha urang budak ngora anu aya di dinya. Malah mah odang oge aya. Nya teu hararese terus bae milu ngagotong awak Darja. Harita diparayang ku opatan dianterkeun ka imahna. Ari Pak RT jeung anu sejena terus baralik heula ka imahna sewang-sewangan rek disalin baju. Satuluina arindit deui ngajugjug ka imah Bi Icah rek nguruskeun layon si Gojin. Mangsa alam harita teh geus isuk-isuk mitra. Ayam jagoreang kongkorongok. Rebun-rebun keneh geus loba jelema anu gara lecok ngaromongkeun kajadian tadi peuting anu tumiba ka si Gojin jeung baturna. Sakumaha nurutkeun beja anu katarima. Puguh bae atuh jadi matak guyur salalembur ear sajagat. Da puguh ari omongan jelema mah aya paribasana leuwih harus alabatan ti goong. Teu lila oge eta beja geus sumebar ka sakuliah lembur. Kocapkeun harita oman barang geus ngadenge kana eta beja. Nya terus ngagedig indit rurusuhan ngajugjug ka imah Basani prek nepungan Ahmad sobatna. Sarta teka catur di jalana telila oge geus anjog kanu dituju. Gok amprok jeung Ahmad anu keur ngajentul di lawang panto beri di samping sarung. Nempo oman datang bangun anu semu rusuh jang Ahmad heran. Da puguh tara biasana isu keneh geus nyampeurkeun. Nya terus jung nangtung bari melong. Aya naon man naha meuni bangun anu dines kitu? Jang Ahmad miheulaan tumanya bari melong ka sobatna. Mad, ari maneh geus ngadenge beja atawa acan oi? Ceuk oman harita bari nangtung hareupeun kolodog. Beja? Nah aya beja naon kitu? Ahmad malik nanya bari jengkerung. Anu bener Mad, piraku maneh can meunang beja? Ari maneh beja teh beja naon oman? Cing bener atuh da kuring macan meunang bejana naon. Sabab karek kudang sare ieu teh puguh oge kabeurangan. Biasana mah dur bedug subuh teh geus kapancuran tapi ieu mah beut kaliwat. Sabab peuting tadi ampir teu bisa reup sare atuh da gandeng ku dedengian anu batak sieun jeung keeung. Tapi nah aya beja naon kitu? Geuning bangun anu kacida penting. Ceuk Ahmad bari mencerong ka oman hatena penasaran. Oh, jadi lamun kitu mah bener maneh teh can meunang bejanya. Nya heueuh acan, mata kau besok geura caritakeun aya naon? Maneh mah lain aya naon man. Puguh oge itu si Udin anak Bi Icah sobat si Darja maot. Ceuk oman nerangkeun ka Ahmad lamun si Gojin anak Bi Icah ayeuna geus maot. Hah? Anu bener ngomong teh oman. Ulah sok janji pelendung ari teu teh bisi kadengeun ku jelemana. Terus engkeger ngambek sarta ngajak gelut deui. Pasti bakal matak panjang jeung riweuh urusana.
Ceuk Ahmad da puguh teu percaya kana beja anu ditepikeun ku Oman. Lantaran kakara oge panggih poe kamari basa si Gojin jeung baturna mulang ti kota. Ari maneh make jeung nuding teu bener. Puguh oge nya tadi peuting si Gojin maot. Jeung deui sing demi tah lamun kuring ngabohong tuh tempo batur geus rabul ka daritu. Jigana mah rek ngajugjug kanu keur kapapatenan. Malah lamun maneh teu percaya sok tanyakeun geura. Ceuk Oman ngomongna dadia pisan da puguh ngarah sobatna percaya. Malah mah bari nunjuk ka sababaraha urang awewe anu keur ngaleut bari naranggeui baskom. Kuring mah asa teu percaya ieu teh. Pirahku si Udin kamari jag-jag ari ayeuna tuluy maot. Cing urang tanyakeun kanu ngaliwat ngarayakin. Nya sok we atuh tanyakeun ari keukeuh mah teu percaya. Geus kitu Jang Ahmad jerut turun kaburuan. Kaparengan aya saurang tetanggana anu kakara balik ti tampian ngelek tolombong seuseuhan. Bijot, nah nya kitu si Udin anakna Bicah cenah maot. Ceuk Jang Ahmad tumanya bari melong ka Bijot anu keur ngelek tolombong. Ari ujang nacan apal kitu. Pokoknya puting tadi Jang Udin maot di talaga. Ari cenah mah dibinasa ku si jurik buntung. Tak kitu ari ceuk nurutkeun beja ti batur mah. Tapi ari nyan teu nama duka teuing da ibi mah teu apal. Geus rengse popoe mah ibi oge rek terus neang ka ditu. Walon Bijot mere keterangan anu sabenerna. Sedengkeun Ahmad ngadenge beja sarupa kitu teh kacida ngajenghok. Lantaran kakara poe kamari panggih jeung si Gojin teh samalah kung si gelut heula di sisi lembur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baruk benernya si Udin teh maot. Nya bener atuh Jang Ahmad, hayu Jang ibi mare ka imah heula. Ceuk Bijot bari ngaleos rek balik ka imahna. Ari Ahmad balik deui nyampeurkeun ka Oman anu keur riuk dina golodog bari udud. Nya bener pan ceuk Bijot oge si Udin maot. Nya bener teu salah kitu cenah. Tapi anu mata keran teh cenah maotna alatan dibinasa ku si jurik buntung. Nah bener kitu. Nya duka teuing da baik oge ari bener henteu nama. Da teu nyaksian tapi ceuk nurutkeun beja mah kitu. Ayo atuh Mad, maneh rek ka ditu moal lamun edek hayu urang bareng. Nya komo we atuh ari ka ditu mah. Tapi ke heula dagoan sakedeung kuring rek ganti heula baju. Da mah nya ari kudu kikian mah. Ceuk Ahmad bari sup ka jero imah terus ganti baju kudu rapi. Geus kitu koloyong ka dapur amitan ka indung bapana anu harita keur sariduru hareupeun hau bari nungguan asak sangu. Tekung silila geus balik deui sarata jerut turun kaburuan. Bral duanana Mariang rek neang anu kapapatenan. Teu kacatur di jalana geus nepi ka imah Bicah. Kasampak di dinya geus loba jelema. Kokolot lembur geus ngarumpul kitu deui anu sejena malah si godeg oge geus aya sarta geus disalin baju. Gawena ukur diuk bari ngahruk kawasna mamanehna keur ngarasa sedih. Saenggeus uluk salam, kalacat Ahmad jeung Oman ka jero imah terus nepungan Bicah indungna si Udin anu keur ceurik trepeh. Da puguh asa teu nyangka lamun dina poe eta anakna geus tilar dunya. Saterusna duanana milu ngariung jeung anu araya di dinya anu keur guntreng ngarobrol nyaritakeun anu peuting tadi kajadian. Tapi kulantaran kaayaan di jero imah teh hareurin, Ahmad jeung Oman mah gancang kaluar deui terus ngoreleng ka gigireun imah. Gok Amprok jeung si Duloh anu keur diuk dina bangku handapeun tangkal jengkol. Geuning maneh Duloh, nah keur naon aya di dieu euy? Jeung deui eta suku meuni bobolodog kitu geus di mana euy? Ceuk Oman bari gek diuk dina bangku gigireun si Duloh. Kitu deui Ahmad kameneran di dinya mah teu pati loba jelema. Sabab anu sejenna mah aya di hareupeun imah. Puguh kuring cek kakara balik di astana ieu teh matak suku bobolodog oge. Jeung deui rada tunduh ieu teh lantaran sapeuting jeput can sare. Ceuk Jang Duloh nembalan kana caritaan Oman. Geus rengse atawa acan anu ngalitan kuburan teh euy?
Hampura we kuring teh teu bisa milu bantuan sabab kakara apal bieu ti si Oman lamun si Udin teh maot cenah peuting tadi. Sabab kakara apal bieu ti si Oman lamun si Udin teh maot cenah peuting tadi. Jang Ahmad milu nimbrung bari melong ka Si Duloh. Nyata naon Kang barina oge dagus rek anggus ngali kuburan mah. Da puguh loba anu mantuan. Jadi cererengse sama labieu basa ditinggalkeun ukur tinggal sautik doi. Nya syukur we atuh ari geus tererengse mah. Aih Duloh. Nah hanya si Udin teh maotna alatan dibinasa ku jurig buntung. Lantaran kitu cenah ari nurutkeun beja anu katarima ku kuring mah. Ceuk Ahmad nanya ka Si Duloh tapi rada lalawunan ngomongna teh. Oh gitu Kang. Si Udin teh maotna dibinasa ku si jurig buntung anu aya di talaga. Samalapan kuring opatan. Pak RT Mang Ajat jeung Mang Aceng nyaksian pisan kana kajadianna. Lantaran peuting tadi kuring keur kabagyan giliran ngaronda. Ih, pokona mah matak soak jeung matak ginggiapeun ninggalina oge keung. Ieu caritana teh Kang. Teu asa-asa barabat Si Duloh nyaritakeun kajadian tadi peuting ti mimiti nempo si Udin anu lulumpatan di udag ku si jurig buntung nepi ka manggih ajal di talaga. Ari Jang Ahmad jeung Oman anu keur ngabandungan duanana meuni olohok. Da puguh ngarasa heran sakaligus sieun jeung keung. Malah meuni asa jadi pating puringkak bulu punduk ngadengena oge. Komo lamun seug nyaksian ku panon sorangan. Tak kitu kajadian tadi peuting teh. Matak soak. Komo basa nempo si Udin beheungna dicekek terus dibalangkeun ka luhur. Ah kuring mah tah calana basi oge geus teu karasa. Moal gibrig teh kuat nangtung. Suku oge karasa leuleus atuh. Geus kitu si jurig buntung terus nyampeurkeun sarta nangtung dihareupeun. Untung dewek mah teu nepi ka ngajajar oge. Tuh Mang Aceng anu kasebut cenah wanian. Nempo kitu mah ukur bisa calangap we hungkul. Kitu deui Pak RT jeung Mang Ajat oge sarua. Ceuk Si Duloh nerangkeun kajadian tadi peuting. Samalah bari jeung papata kituna teh. Sakapeung sok diselang ku ngabiri gidig da puguh masih keneh ngarasa sieun. Tangtungan si jurig buntung jadi asa katingali bae. Aduh teteh lama taksieun atunya lamun kitu mah. Geuning eta jurig teh beut ngabinasa ka jelema. Kumaha lamun ngagalaksa ka sararea euy. Ta eta nu jadi mata kariwang teh. Nya sok sieun terus we eta jurig ngaganggu ka urang lemur. Tapi aya nu matak heran euy. Naon anu matak heran teh Duloh? Kieu Kang, basa si jurig buntung geus ngabinasa si Udin. Manehna teh terus nyampeurkeun ka hareupeun kuring opatan. Tapi da teu ngaganggu ka kuring mah ngan ukur nangtung we hungkul. Tageus kitu males ngaleungit terus ngiles teuing ka mana da teu kanyahoan. Jigana si jurig buntung teh teu sagawaya ngabinasa ka jalma. Da buktina apan kuring mah opatan bisa salamet. Sarta teu dikukumaha. Tak kitu anu jadi heran teh. Cing sok geura pikiran. Ceuk Si Duloh bari ngareret ka Ahmad jeung ka Oman anu keur ngabarandungan. Samalah bangun anu keur marikiran kana eta pasoalan. Tapi sanajan keukeuh oge terus dipikiran, lebeng teu bisa ngarti kana sababna. Da puguh teu hade ari kudu tutulingan mah lantaran bisi nyalahan. Jadi matak pikiran namun kitu mah. Aduh, kuring mah keukeuh teu ngarti Duloh kana eta pasoalan teh. Tapi ari anu penting keur kuring mah nya muga-muga bae si jurig buntung teh teu ngaganggu ka urang. Lantaran da teu ngarasa boga dosa ka maranehna ari rarasaan mah. Nya bener kitu. Muga-muga bae teu ngaganggu. Kahayang mah si jurig teh gancang nyingkak kanu jauh. Geus lah, teu ngobrol wae tuh tempo kawasna anu ngurus layon geus rengse. Hayu urang ka hareup. Jung Si Duloh nangtung kitu deui Ahmad jeung Oman. Tiluana muru ka hareupeun imah anu katempo loba jelema meuni ngagimbung. Wanci nincak kana jam 10 beurang. Urusan ngurus layon sakabehna rengse dijalankeun. Malah geus disolatan saterusna diasupkeun kana jero pasaran. Nya geus kitu mah regeyeng pasaran teh digarotong ku opatan. Samemeh indi teu poho palebe biantara heula minangka ngawakilan kulawargana menta dihampura ka balarea.
Sok bisi dina mangsa hirupna si Udin atawa si Gojin loba nyieun kasalahan ka papada jelema. Sareta menta doana sangkan si Udin ditarima iman jeung Islamna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu lila antarana palebe geus rengse biantara. Anu satuluyna regayeng pasaran teh digarotong dijajabkeun ku kulawarga jeung tatanggana. Samalah Jang Ahmad jeung Oman, kitu deui si Duloh oge teu tingaleun marilu jajab nepi ka astana. Teu kacatur di jalana, anu jarajab geus nepi ka astana. Layon si Gojin tuluy dikurebkeun sakumaha ilaharna nurutkeun kabiasaan di lembur Cibodas. Samemeh wan Cilohor oge geus beres mitra. Sakabehna lancar eueuh halangan jeung harungan. Nya geus kitu mah sararea terus baralik deui mulang ka imahna sewang-sewangan. Kasugri kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula kayaan urang lembur anu kakara baralik geus jajab ti astana, teundeun heula sakedeung tang tukahreup bakal kasamper deui. Ayeuna urang malikan heula nyaritakeun kayaan di imah kulawarga Juragan Subrata. Basa tadi isuk-isuk Darja dijajabkeun ka imahna ku Pak Ici jeung sababaraha urang anu sejena. Nya barang datang oge, Pak Subrata anu keur diuk maca koran di teras teu burung kacida ngarasa reuwas. Harita keneh sok koran ditunda jung nangtung bari melong ka Pak Ici jeung baturna anu keur mayang awak Darja. Anu katempo bajuna rangsak sarta beureum ku getih. Sampurasun. Pak Ici uluk salam terus rog ka hareupeun Juragan Subrata. Rampes. Aya naon ieu teh Pak Ici? Pak Subrata nanya malah terus rutret kana awak Darja. Anu katempo kacida matak pikawatireun papakean karotor jeung rangsak sarta puhuleungeun dewang tapak kasogok ku awi basa ragrag tina luhur gawir. Getih terus ngaberbay tina tatuna. Da puguh can kaburu diubaran. Nya kitu deui beungeut jeung sukuna katempo raget geretihan uruti kakarait kana cucuk. Juragan mangga nyanggakeun ieu tuang putra Den Darja. Mangga sok enggal gerarandongan margi hawatos kana salirana. Upami nilih kana kahayaana mah tangtos rada repot ieu teh. Ceuk Pak Ici bari melong ka Juragan Subrata anu keur molohok, bari mencrong kana awak anakna anu kadenge keur humarurung lalaunan, ingetana geus teu pati eling. Nya kunaon anak kuring teh Pak Ici? Nya pamisaena mah teu kedah wakaseueur saur Juragan. Tangke bae pami parantos salse mangga taros ku salira. Ayeuna mah mending oge urang bantun heula kalebet tuang putra teh magi hawatos. Nya sumuhun leres mangga atuh Pak Ici. Aduh hapunten sim kuring teh rada geumpeur ieu teh sok teras bae kalebat. Nya geus kitu mah su Pak Ici jeung baturna ka jero imah. Bari mayang awak Darja samalah sakalian digolerkeun di kamarna. Sanggeus cacarita sakedeung nepikeun keterangan sakumaha anu tadi geus dicaritakeun ku si Godeg. Pak Ici jeung baturna mah terus amitan. Lantaran boga pagawean anu kudu gancang direngsekeun sarta ayeuna teu ngarasa melang ka Darja mah da puguh geus aya di imah kulawargana anu tangtu bakal diubaran sahade-hadena. Bareng jeung kitu torojol bojona malah Darma jeung Ratna oge juljol nyampeurkeun
sarta ret ka Darja anu katempo keur ngalempreh bari humarurung. Astagfirullahaladzim, Darja hidup teh kunaon anak king? Ceuk Bu Halimah bari ngarontok kana awak anakna. Aduh, Ibu. Hapunten abdi, Bu. Darja ngareret ka indungna sarta ngomong lalaunan menta dihampura. Da puguh hate nama rumasa geus loba dosa kanu jadi kolotda. Ret ka bapana kitu deui ka Darma jeung Ratna anu kerajeg nerempokeun ka maranehna. Aduh, Darjanya kunaon atuh hidup teh. Mending geus lila eueuh balik tapi ayeuna naha beut aya dina kaayaan anu sarupa kieu. Bu Halimah ngomong kitu nate neuteup kana awak anakna. Anu katempo matak pikawatireun malah bari jeung ceurik rawah riwih dapuh ngarasa hariwang. Kitu deui Pasubrata, Darma jeung Ratna sarua ngarasa reuwas. Amana cing sok atuh tong kalah ngahuleng. Ya kumaha anak urang si Darja geura ubaran. Hariwang ibu mah bisi manehna kunaon lantaran keuning eta awakna meuni kawas anu ripuh kitu. Jeung deui eta bajuna oge meuni beureum ku getih. Keke heula ibuna teu kudu bari jeung ceurik atuh, sabar heulanan. Sabab amat teh sok kalah jadi gempeur ari kitu teh. Pasubrata ngawalon sarta nitah ka bojona sangkan tenang teu kudu gempeur. Da puguh sarua ari hate mah. Sok sanajan loba kakeheul oge ka anak mah keukeuh bae karunya ari nempo kaayaan anu sarupa kitu mah. Jang Darma, sok kancang ka ditu neang dokter. Cenah buru-buru datang ka dieu. Lantaran si Darja kawasna kudu gancang diubaran. Ceuk Pasubrata bari ngareret ka Darma. Anu keur ngajanteng bari melong kana puhuleungeun Darja anu baloboran ku getih. Ya sok yang Darma gancang ka ditu gerat yang dokter. Wayahna bae dah hade goreng oge si Darja teh keukeuh adi hidup eta teh. Bu Halimah ngajurungkeun Darma sangkan kagancangan yang dokter. Da puguh ngarasa melang ka anakna anu kaayana katingali ripuh. Mangga Bu. Teu talangke. Leos Darma indit rurusuhan terus ngahirupan mobil anu aya di garasi. Teu lila oge geus ngablesur mobil teh maju rek nyusulan dokter ari maksudna mah. Sarta teu kungsi sajam oge mitra geus balik deui bari mawa dokter saurang lalaki. Nya terus langsung cenah asup ka jero gancang mariksa kaayaan awak Darja kalayan apik jeung taliti. Tatuna dibersihan, puhuleungeunna nu dewang dikaput terus diubaran. Teu burung we Darja teh meuni humarurung da puguh nyeri jeung peurih. Saenggeus aya kana sawatara waktu, Darja geus rengse diubaran. Bajuna oge geus disalin kudu bersih sarta dibere ubar meuni loba aya kana sababaraha rupa. Geus kitu mah, dokter teh amitan sarta dijajabkeun deui ku Darma. Tapi dina waktu 3 poe geus janji dokter bakal datang deui pikeun pariksa kaayaan anu jadi pasienna. Kasugri kaum dangu. Darja sanggeus tatuna diubaran terus dibere nginum obat. Antukna mahreup sare menit tibra ditungguan ku Bu Halimah nu jadi indungna. Kasugri kaum dangu kocapkeun sorena. Panon poe geus surup samalah geus maju kana wanci sareupna. Bu Halimah geus rengse nutup-nutupkeun jandela. Nya terus nyengetan lampu cempor ditundaan di unggal tempat. Sedengkeun di luar kadenge sora biaci anu keur ngampikeun ingon-ingon ka kandangna. Ari Pasubrata kakarareng si abdas.
Kayan di luar teh beuki reup-reupan. Telila dur sora bedung magrib disusul ku sora anu azan. Ari Darma geus indit ka masjid rek ngalaksanakeun salat berjamaah. Kira wanci sabada isya. Pasubrata sakula warga geus ngariung di patengahan bari ngarobrol. Ngandar hungkul anu aya di kamar teh da puguh can bisa hudang. Beuki lila kaayaan alam teh beuki peuting. Lincakana jam 10 sararea geus araya di kamarna sewang-sewangan. Harita kaayaan di imah teh beut ngadadak jadi asa keueung jeung geueuman menitiseun kawas di astana. Estuning rehe comrek eueuh pikabetaheun. Padahal kaayaan di jero teh kawilang caraang. Ari di luareun imah kadenge suara jangkrik, gang jeung cihcir di sarada patembalan. Di tema ku sora bebence kitu deui cari cangkas. Sedengkeun ti kajauhan hawar-hawar sora anjing babaung paselang jeung sora manuk jurig anu reang ngurilingan lembur. Astagfirullahaladzim. Nah, peuting imah rarasahan teh beut asa jadi keung kieu tara-tara ti sasari. Nah, aya naonnya? Ceuk Darma anu keur nangkarak bengkang dina luhur kasur. Bari neuteup lalangit ret kana jam dingding anu ngagantung dina tembok. Breh katempo waktu teh geus rek jam 10:30 kurang. Tapi Darma can bisa reup sare. Geus 10:30. Ceuk Darma ngomong sorangan. Dina kaayaan kitu di luareun imah kadenge kawas aya sora jalma anu leumpang. Sora lengkah sukuna atra pisan samala asa bulak-balik. Darma curinghak, terus ngorejat hudang gek diuk dina sisi kasur. Asa aya sora anu leumpang. Tapi saha piraku aya kieu aya tamu? Darma ngagrendeng ngomong sorangan. Bareng jeung kitu. Tok kadenge aya anu kakatro kana panto hareup. Kulantaran ngarasa panasaran jung Darma nangtung terus kaluar ti jero kamar kebat muru kana panto hareup. Brai mukakeun hordeng terus nempo kaluar. Kabeneran aya lantera anu digantungkeun jadi di teras teh caang. Nya terus dititenan tapi eueuh sasaha. Kayan di sabudeureun imah biasa bae eueuh anu matak nyurigakeun. Naon da geuning eueuh sasaha di luar mah. Jigana tadi teh ngan saukur dedengean hungkul. Wabu anu keketro ka imah tatangga eta mah. Nya meureun kitu da piraku aya tamu wayah kieu. Ceuk Darma bari nutupkeun deui hordeng terus ngaleos rek muru ka kamarna. Tapi kakara oge dua lengkah. Panto teh geus aya anu ngetrokan deui. Gilek Darma malik ragamang kana gagang panto. Kolotrak muka kunci reket brai panto muka. Barang brai tetela eueuh sasaha. Sajongjongan mah Darma ngahuleng. Nah geuning eueuh sasaha da jelas pisan panto teh aya anu ngetrokan. Tapi ari jelemana beut eueuh. Darma rarat reret nitenan ka sabudeureun imah. Saha tadi anu kakatro kana panto? Tong sok heureuy wayah kieu mah lain waktuna. Ulah sok ngaganggu batur. Ceuk Darma bari kaluar ti jero imah. Terus nangtung dina teras bari jeung panona melong ka pakarangan. Samalah bari jeung taki-taki lantaran bisi aya jalma sejen anu boga niat kurang hade ka kulawargana. Tapi kaayaan didinya keukeuh jempling. Geus puguh kitu mah Darma malikeun awak narek asup ka jero imah. Tapi bareng jeung kitu kolebat aya bayangan bodas anu ngolebat terus asup miheulaan sarta teu bisa kanyahoan ku Darma da pugungan ukur sakiceup. Geus kitu sup Darma ka jero terus nulakan deui panto. Malah teu poho ngaloris heula jandela. Geus kitu gura-giru asup deui ka kamarna gek diuk ngahuleng dina luhur kasur.
Saha anu keketrok teh? Da jelas atuh kadenge pisan panto teh aya anu ngetrokan. Mata keran imah buah-buah aya. Darma ngomong na tekebat. Sabab ngadenge suara anjing babaung mene melewung samala asa deukeut kawasna mah digigireun imah. Sarta dibarengan ku suara angin ngaguruhan daruan. Rai bulu punduk asa muriding pating puringkak. Kalacat kana luhur kasur terus ngagojod ngarimunan maneh ku simbut. Tuluy ngadedem pes bari ngadedengekeun kayan di luar anu matak sieun jeung keung. Kasugri kaum dangu. Wanci nincak kana setengah peuting. Reup Darma sare tibra sarta teu inget deui kana nanaon. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.